Rasnak mohat jernah dan benci pinti sok ha hok. Mari kemari menyanyi dan menari ha hok. Ayah ngadu hayam dosa teu. Punya nyawa ngadu hayam wae pokoknya mah. Kasok ngadu balanya. Sok ngadu hayam. Diajar ieu sugane atuh. Ulah ngadu hayam mah dasar aja ngadu-aduan, adu-aduan. Da sabenerna mah ngadu kasebut ngadu mah sareng naon. Cik atuh ieu kukolot kapake teh ieu hayam. Nya kapake ngan eta mah ayam bulu micun, pejit mais, daging goreng. Wah, atuh kudu dipeunjit atuhnya. Nya naon dipejit oge da daging goreng atuh teh mah. Lebar si ucup Daging goreng, bulu micun, pejit mais, anak lawaranana cing sakanya. Si ucup ieu teh. Duh. Diaduna teh alus ya teh Pak. Halus. Oh, ulah diadu-adu hayam mah. Matak dugu do gegeng tanya teh adu wae. Keur mah karunya we. Nah ieu pamajikanana leutiknya kumaha atuh teh. Kira-kira sabaraha tah yang seri kitu? Ah mau dipastikeun 150 ieu mah. Wah, 120 sedikit kitu. Paling-paling 30.000. Ngamek salakina atuh Pak. Kumaha atuh? 30.000 mah nya wani we. Ieu kieu gekeun we. Degi kukut ku apa aya. Da mah ngeunah atuh da leutik eta mah. Ari baheula ukut muning loba pada dieu. Sok sabaraha hiji ukut muning. Hah? Ukut muning. Nya Ya alhamdulillah kena muning kada penghasilan kena magawe aya anakan da pamali atau giring-giring muning teh geuningan da bujurna nu ditempona geuningan. Pamali da aya Da bujurna wae we ditempo teh giring-giring jaluna tah katudingan aya jalur moal bawa tetara teu eta teu meuli jalur da ditilik-ilik teh tina tiluhur teh tina ieu tina gawir kitu digiring kitu bujurna we di polok-polok teh da aya jaluna teh udah udah ku jaluna orang ting salah pamali atau di sarua pamali mana jeung bukut hayam jauh adu da watir ketika lenang gitu eta kudu lagi ayo bujur muning di tempuan wae teu pamali teh nyawa tuh salah isu urang adukeun cobaan ieu pada itu muning mah diurus suku urang cuman dia menang ku urang di mana di jalan ku jaluna we giring-giring aduh giring rasa peta we magawe warah coba gawe teh ngeunah keneh kitu dagingna lawan dipencit moalnya moal mangeunah eta mah moal hayam kitu mah eta dugu kitu da atuh lain dibedak begitu dicasar atuh dibedakan wae itunya hayam teh kumaha dia aduna ge eta kudu lamun dek diaberkeun mah eta mah kudu di naon kalau mun jelema dibijan heula kitu sok rapat heula menang rapat tahun heula ku eta lem sok eta binuan ku bulu hayam deui halus deui ai dugul kitu mah da anu pemain pesepak bola ge da rugul alus geuningan aya ge jelema da ngotak atuh jelema dugul eta ge naon beneng gitu sebetulnya teh da moal ti soledad mun encaknya nu botak paningat keneh kana demprak sarmun sok demprak sarmun kumaha tah si bapak gerak iya mah nyanyi demprak sarmun coba baheula mah geuningan ngagelik tah di Madur. Oh urang tahun urang diajar eta urang ya teu bisa Pak gitu mah
ngalagu deuk bahasa Indonesia sok ke bahasa dia Indonesia Cingan atau cingan? saya Sok katakan kecingan cobaan. tresna mohak jerna hok sen pensi en simpi sok ha hi ha hok mari mari kemari menyanyi dan menari Alah. ha hi ha hok Kata kolot bisa nyanyi. Lagu naon sudah Pak itu teh Pak? Kisok didiahnya. Tuh bisa. Dia. Oh, jawaban mah Demprak Sarmun Kira lah. bari kia tuh geranya. Rasna mohak jerna dan bensi en pinti sok ha hi ha hok. Mari mari kemari menyanyi dan menari ha hi ha hok. Tepuk tangan. Kolot ieu. Aduh, suka satu gitu Pak. Aduh. Oke. Siapa ayo kudu ngora hanyung kudu ngora. Ah, tuh bisa. Kudu ngora. Bisa ah. Ai pokok nama ulah sok ngadu hayam urang teh rek mulang sebenarnya rek mulang. Pulang ke mana, Pak? Ada orang udah bakal pae, ada kieu wae da mah hirup di dunia salala mana atuh. Imal Da eta da bakal dihisab teh. hiburan we aturan teh. Maka rek mulang di kumaha geuningan. Kumaha lamun mulang lamun kitu mah ngadu hayam wae. Bapak teh ada melang atuh. Melang lah boga anak. Tungkul ngadu hayam sok. Kado orang jero beren Pak si Opan mah di akhiratna. Melang, ka melang. Cek lagu teh mah aya lagu nih. Laguna. Si melang, si pengayaman, si manuk mah geuning. Mari deui. Gitu. Rek mulang mah kamulangan sok geus mah geuningan mah. Terbalik deui. Alah, eta kolot bisa we. Pematahan teh sambil nyanyi ya. Duh, tak itu kolot mah Pak. Ka kumaha tah? Lamun urang geus mulang. Maka ayeuna teh kieu. Dirinya masih kebujang di dia mah puguh geus dukut kana api bulangeun. Bulang da ieu bulang di kumaha. Maka kieu teh ieu ya aya deui ya. Ampun ya. Sorelang manuk haur lalakina. Untuk bujang teu parawan pasti ka kubur balikna. Atuh paleupas kan cabakan bujurna ayam teh karunya. Kumaha dalam gitu. Eta tong cabakan bujurna karunya tah. Ka ieu semburueun tuh. Tuluy teh kuncuy ngapak di darat di pakanan ku salati kumaha kuring di akhirat di takonan Gusti yang idi jadi gitu bang ya gitu syuting gue aja ini Ayo baheula apa kabuga kabogo sabari hiji. kabogo kabogo teh Cing hayang ngadeng. pacul ya ya kabogo ya kayak jadi kabogo dah pacul Oh, nya pacul jeung kabogo. da naon deui atuh Pacul pagi gawe atuh. da di pigawe ya tadi atuh gawe keuneun boga pama boga kabogo ge da pipangdekaneun pasti meureugeus jadi pamajikan teh digawekeun kita yeuseuh nita Songkran.